Waman huwal bahil cahaya manu korek nu moal bisa ningali kana pamun teh salira di poe kiamat ya Rasulullah. Walan kanjeng Rasul alladzi idza dzukirtu indahu lam yusalli alaya nyaeta jelema nu eta jelema teh di mana-mana ngadenge ngaran kaula disebut-sebut sakitu kajennya teu mereka sholawat siapa nu bisa ningali kana pamun teh kaula. Siap. Jangan. Tidak bisa begitu ibu. Di mana-mana ngupin dengan kanjeng Nabi disebat-sebat. Usaha baik kuburan kudu diwalar ku bacaan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man qad ursila wa ala alihi wa sahbihi dawil manaqibil ula. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa yakhshal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatun muhdah. Al-hadis. Wa fi tafsiril Baydawi wa qawluhu illa rahmatan lil alamin li annama bu'itsat bihi sababun li is'adihim wa mujibun li solahi ma'asihim wa ma'adihim. Wa qala Dr. Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj wa ammal ijtima'u lailatal maulidin nabawiyyi huwa mujarradu ijtima'in litadarusi sayratin nabawiyah wal iktsari minas sholati wassalami alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ibrojil minnatil udma bibi'tsatihi wa risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Pengersa Al-Mukarram, pembagi wanci, pembawa acara anu puji simkuring dipihormat, muga-muga manten aku Allah dibarokahkeun sagala rutina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para santri, para tokoh pemuka agama, wabil khusus para guru, para kesepuhan anu aya di ruang lingkup Masjid Jami Nurul Iman
anu sami-sami ku jisim kuring dihormat. Kurang sami-sami ngadua ka Allah saupamina teamat para ajengan, para kiai, para alim ulama, para tokoh-tokoh pemuka agama ngagaduhan panyawa. Muga-muga masih engal-engal diangkat panyawatna tina asal udur digentos ku kasehatan diamin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak aparatur pemerintah desa Neglasari anu sami-sami Neglasari saya anu sami-sami puji syukuring dipihormat, para jamaah pangaosan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi anu sami-sami puji syukuring dipihormat, dekat kantun ka pangarsa Al-Mukarrom, pangarsa kori terbaik di Kecamatan Cibinong kami tepatnya di Pondok Pesantren Balai Indah anu sami-sami puji syukuring dipihormat. Bapak Ibu pangapunten udah ngabahas naonnya panjenengan para sepuh ya. Dulur kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ulah nunutannya, ulah nunutan. Sebab anu nunutan mah sok rajin salah dengi. Geura ulah ngadongeng geura sakedeung. Aya awewe ku banget nanunutan tapi ka teu kanyahoan salaki ngadeukeutan. Ngan eta awewe kaituna make ngimpi. Dina impian teh manehna ditanya marrobuka. Kok dikubur ya? Marrobuka, luas saya tahu. Ngoreja, dari tanya marrobuka, pas ngoreja, salakina ayah, barikernya nyekal cangkeng manehna. Tadi namah manehna teh rek bebeja ngan kucelina kadenge majar teh cek salakina teh mah kolor buka. Mah kolor buka. Mana orang kita buka kolor kusabab banget nunutan jadi maro buka. Ulah kitu sia ibu dengekeun. Itu tak banyak ya pengapunten. Dulur kaum muslimin rahimakumullah, urang langsung lah kan maksudnya tong loba euy atas karawak ieu sehingga berpikiran ini sekolah teuing bae. Dulur sok kana. Ayeuna teh tepat wengi malam 12 sasi Rabiul Awal. Waktos anu tepat dianggo memperingati karena maulid Nabi memang sakedarna pisan mah dina wengi malam 12. Dari situ jadi dia tepat saya. Upami ningali pan ayat ieu gini Muhammadun basyarun walaisa basari. Kanjeng Nabi teh jalmi muhun sami urang. Tapi walaisa kal basari mung teu sapertos jalmi anu biasa. Berarti Kanjeng Nabi mah termasuk jalmi anu luar biasa. Terus itu mun urang mah ieu ku basa kasarna urang mah jelema biasa. Kanjeng Rasul mah jalmi nu luar biasa. Aya sawarehna jelema nu ngabangus rek naon make kudu diperingati kelahiranana dasarua. Cenah Kanjeng Nabi jeung urang teh aya ngabangus kita sebenarnya teh. Teuing saha teh.
diajar gelut di bawah lagi kayaknya kan gelut parho deui latihan silat ieu teh kepangisan kamu jadi parho deui lah da gelutna teu itu sudah eta lamun aya ngajak gelut kira-kira teu wani karena dilawan bisi eleh itu panjari ajengan sing mah kira-kira teu eleh disentak oke ini maksa-maksa kira-kira eleh nanti eraheun teu ajengan eleh gelut eraheun nya aya dulu kalau pangapunten kan ya. Jadi Kanjeng Rasul teh jalmi, tapi sanes jalmi biasa, berarti Kanjeng Rasul jalmi anu luar biasa. Leres. Naon kaistimewaanana luar kebiasaanna Kanjeng Rasul dina sapalihna katerangan dicarioskeun. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakaatan. Betul bener banyak. Kana di dieu kalebetan ku harap napi kumaha maka kana di dieu cek tukang alat kudu ngakis hartosna kudu ngabogaan obat hiji ngajara teh ada naon sabab-sabab tos jadi qaidah dina ilmu nahwu wa nafyu fi babikana yatawajjahu ila nafil obat napi dina bab kana eta teh nu dinapikeun teh kobarna nu matak mun kasupan ti kudu aya kobar datang rek dinapikeunana dari kitu eta mah heulangan itu para asnan geus apal kitu ari kobar kana di dieu mana yajidu jadi nu dinapikeun teh yajiduna maka hartosna makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajibu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ida asarata rakaatan teh kieu saluna Bapak ya. Henteu nambihan pan obat yajibu teh nu dinapikeun teh eta lain teu aya Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul geus bukayana. Tapi henteu nambihan Kanjeng Rasul dina bulan Ramadan sareng dina lianti bulan Ramadan kana netepan 11 rakaat. Jadi hartosna kieu nu 11 rakaat mah sok dipidamel dina bulan Ramadan sareng dina lianti bulan Ramadan oge ngantar jadi tambang dina 11 itu teh udin harina. Gitu nya nu mawi ieu hadis dianggo dalil kana salat witir dina i'anatu talibin dina fatul mu'ina aya kieu wa aksaruhu pang-ari saeur-saeurna salat witir saeurna witir ihda asarata rakaatan eta teh 11 rakaat tapi kalau witir bileuhan ki 11 terjadi sah. Ini kena ngomong. Iya, jadi menyurawak naon anu nyarita dari kana tarawih. Lah. Atur anu silane. Fungsi dari dititah ngaji euy. Di daerah anu sabit tarawih urang eta nyebut ngacamling dai. Waduh, kieu makin ngacamling. Cicing ibu tahu waka ini cicing. Nah, heureuyang cicing. Da kudu aya jalan rek heureui. Jalan kan itu lucu ayo kesana. Jadi pang seueur-seueurna salat witir eta teh 11 rakaat dina i'anatu qalbin wa qauluhu wa aksaruhu ihda asara rakaatan lil khabaril muttafaqi alaih an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajibu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asarata rakaatan. Dalilna nu netepkeun kana yen pan seueur-seueurna witir 11 rakaat eta teh
khobar mutapak aleh nyaeta kasauran Siti Aisyah Kanjeng Rasul teu namihan dina bulan Ramadan sareng lian di bulan Ramadan netepanana tina 11 rakaat eta jadi dalil witir teh sanes dari tarawih gitu nya tah eta dalil sanes dari tarawih mata urang mah tong diwajibkeun dari tarawih tuh nu ngaran kitab ge nyebutkeun eta teh dalil witir komo urang mah anu ngaji kitab bari teu parang udah nalogat maca itu berarti sih nah gitu aya aneh teh udah ciri khas aya seperti ngamplok na ada ciri khas aya tambahan amplok namanya capek depan nanti dia deh ngomong di sekolah mau kok diplak cikene tumpah peyang duit malah kalau pamajikan pakai kesalahan segala kesalahan teh kieu nuju kahampangan pan bapak sunat saosna kahampangan maneh nisan teh kudu handehem heula istiqro bisi aya ciki husu ini ngadehem nah kunaon ari maneh terus kahamdehem deui dieu mah itu kayak lagi ini sekolah kaget dari ya kirim bayar dan ngalah duit ngalah duit widih teras kaituna yusoli arba'an palatus alu an husnihina watulihina summa yusoli arba'an palatus alu an husnihuna watulihina summa yusoli salasan ya yusoli arba'an bapak jumlah nate disebut jumlah mustanafah istinapan bayannya sebab jumlah mustanafah teh aya istinapan nahlian aya istinapan bayannya eta cek santri eta kan cicing nu teh mah ngawang kok dah teu ari nyamuna sok ada sieun duh recet cenah bulu kewekna recet cenah euy naonana eta janggot nu bodasna recet heuh dan di sekolah lebat timbul gitu dulu ya eta teh jumlah mustanafah istinapan bayannya naon margina li anaha pitakbiri jawabu su'alin muqaddarin nasiin anil jumlatil mutaqaddimah cek sudahna mah kieu Bapak sabab eta jumlah yusoli arba'an eta teh jadi jawab soal nu ditakdirkeun nu munculna tina jumlah anu geus dicaritakeun ti heula jadi sami sareng kieu saatosna Siti Aisyah radhiyallahu taala anha nyarios kieu teu namihan Kangjeng Rasul dina bulan Ramadan sareng dina lian ti bulan Ramadan netepanana kana 11 rakaat jol weh aya nu naros makae patu sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala 11 rakaatan ari pertingkahna salat Kanjeng Rasul nu teu deuleuhan ti 11 rakaat teh kumaha maka diwalar yusolli arba'an ngawitan Kanjeng Rasul salat 4 rakaat tong ditanyakeun alus jeung lilana summa yusolli arba'an terus netepan di 4 rakaat tong ditanyakeun alus jeung lilana jumlah 8 summa yusolli salasan terus salat 3 rakaat cenah teh dipake dalil tarawih tarawih mah 2 rakaat teu yusolli arba'an silakan lamun tarawih 4 rakaat bisa kalikeun cawe salamkeun teu sah dina aturan fikih jadi eta teh dalil kana witir yusolli 4 teras aya kepilu dina ujungna Siti Aisyah radhiyallahu anha tumaros atan ya Rasulullah
atanamu qabla an tutiro. Nah ari salira bade sare samemeh netep antir narasa gitu. Jadi enak nu ditaraskeun witir gitu ya sare. Witir. Gerek ku grup samanya mati dijadikeun dua paket. Nu dalapan eta teh kawe, nu tilu witir. Teh di mana nyokot dalina tah. Dah. Kita nanti kalau lagi di luar aja, bener tuh. Jadi cara itu umurnya, untung awe pernah ngelawan dari lamun hayang pengkor kieu, awe disebut bungkang. Ibu, kapuping bu, kapuping. Nyantai punya di sekolah mah, dari sekolah mah boro-boro dakwah, boro-boro gawe, rek nganten ting, lila, datang, lila, nang nggak sedap kesel-kesel nih, nggak ngeri, tong diguguk Pak Hore, tapi nyang kita kerasana teh gitu, ngetruk ditinggal jadi pohon ya. Nah salira bade sare satu acan witir Kanjeng Rasul ngawalar. Kumaha ngawalarna saurna ta inna ainaya panamani walayana muqalbi. Itu kayak kehebatan Rasul teh luar biasa Rasul teh. Panon kaula dua panon kaula sok sare sok perum tapi hate kaula tara pernah make sare poho ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu eta kehebatan Rasul. Jadi Kanjeng Rasul mah boro-boro socakna nuju nyaring sapertos kieu dina waktu Kanjeng Rasul kulem oge sarekna daerah soca dua socana perum sare manahna mah tetep malah hadirin sadaya ayeuna teh eling ka Allah Subhanahu wa taala. Hebat teh hebat teh. Beda jeung urang, ari urang mah jelema biasa. Lamun panon peureum liang caruk muka. Lamun aya jelema nu keur sare dengekeun nada geuring rupa-rupa. Kitu teh kan. Da eta aya nu tot. Anu prawe. Duit kan keur molot. Maka bakal wuduna oke kitu tah para hadirin sadaya. Tah eta mah bakal wuduna kitu. Mun tah dina kaituna ulama ngajelaskeun wa qauluhu layana walayana muqalbi min khoso isir rasulil aqdom anak naumahu layun kidu wudu'ahu. Khususnya Kanjeng Rasul itu anu agung sarekna Kanjeng Rasul mah teu matak ngabatalkeun kana wuduna. Naon sabab liat dotipu adihi terus kaitna wa hudurihi ma'arob sabab manahna mah tetep eling nyaring hadir emu ka Allah Subhanahu wa taala. Maka teu batal wuduna Kanjeng Rasul mah. Hebat teh tah kitu hebat teh. Hebat. Urang mah lain kitu batal wudu. Tah hadis eta teh dulu pangapunten mi HP ulah dijadikeun dari kana tarawih. Hiji aya mana aya kecap wala pigoirihi. Jadi Kanjeng Rasul teh sok netepan 11 rakaat di luar di bulan Ramadan sareng di luar bulan Ramadan. Dina bulan Ramadan sok netepan 11 rakaat sanes dina bulan Ramadan ge sok netepan 11 rakaat tara sok teh dileuwihan. Sing ari tarawih dina lian di Ramadan sok tara di jawe. Tara. Tuh, jadi eta apal hadirin sadanya. Jika eta leh kitu nu kaduana para hadirin kaum muslimin rahimakumullah tadi pertarosan Siti Aisyah atanamu koplaan kutiro. Nah eta resana jadi naroskeun ana teh witir. Jadi urang wayahna witir sedengkeun anu tiasa dipidamel opat tilu eta teh witir.
Aya nu karoskeun punten ya, bade ngabas witir sakada. Witir bapaknya, upami bade midamel witir, mun 3 rakaat bade disakalikeun punten ya. Lamun witir bade 3 rakaat, hegrek disakalikeun, saaweh salamkeun, takbiratul ihramna sakali, aweh salamna rek sakali. Deui, jadi 3 rakaat teh arek disakalikeun, eta mah hukumna makruh. Sabab nyarupaan kana salat maghrib, sedengkeun walatu sabihul witro bil maghribi anjeun ulah nyarupakeun salat witir kana maghrib. Itu saeuna. Kumaha lamun ayeuna teh bade salat witir teh leuwih ti 3, bade 5, bade 7, bade 8, bade 11. Eta mah upami disakali aweh salamkeun teh khilaful aula. Henteu makruh ngan khilaful aula. Jadi nu leuwih utama mah lain kudu kitu. Kumaha? 2 kelang aweh salam, 2 selang tu aweh salam, tungtungna hiji sartana. Kuduna teh kitu anu utama. Itu salat witir namanya. Nah, we salat witir mah kitu. Nah, tapi upami bade 5 rakaat oge masalah 7 akan napi 8 akan 11. Tasawufna 2 kali tasawuf tiasa disakali tasawufkeun, tasawufna teh sakali we geus 7 langsung ya tahiyat. Lumih mah terus kitu salat 7 rakaat. Geus 7 takarek tahiyat langsung awe salam. Tiasa di 2 kali tasawufkeun. Upami 2 kali tasawuf kumaha? Upami bade disakalikeun ya 7 rakaat bade disakalikeun. Mangka gimana geus meunang genep sarakaat deui ka beres selang dilaku tasawuf. Jung kana rakaat 7 tos eta tasawuf deui awe salam kitu saur teh ngan disakalikeun kitu mah khilaful aula upami sanes 3 kaya 5, 7, 8, 11. Da anu utama mah kedahna teh 2 tungtung hiji eta anu leuwih utama. Aya mah kakarosan. Jadi mangbalas witir ya. Bisi urang hoyong apal ya terang ya mah tapi terang. Kumari dina maca surat. Lamun rek gawe witir teh leuwih ti 3. Bae bade leuwih ti 3. Masalah bade 5. Dinu 2 rakaat mah mangga wae bade maca surat naon oge asal timu. Nu 2 rakaat. Lamun rek 5 dicopot 2 kan sabaraha 3 deui tadi nu 3 mah kedah nu kawarit ti Kanjeng Rasul rakaat hiji sabihis rakaat kadua kuliah ike rakaat terakhir nu katiluna kulhu jeung palak dina kitu mun rek 11 kumaha nu 8 mah gae surat naon bae nu timu sementara mah kitu tah dinu rakaat ka-8 ka 11 mah nyaeta anu ka-8 sabihis nu ka-10 kuliah nu ka-11 na kulhu jeung palak dinas kitu kan sama kaluman ieu cangkeun cokot itu dulu tanya itu dina witir katanya bener enggak itu apal ya buka ini kita mah itu apal teh podi kateranganna bapak teh kakalar geus kolot mah hese keluar kalar itu kamu kabawa mimpi mah jadi marobuka ubuh mah kolor buka gitu iya malahan sadaya pari limon tapi ia jadi duit gitu cicing ya kan ngaduitan maneh nah teu aya amakna sih kuring makasosaha oge dan ngaji di dia dibawa kurang dia diongkosan kurang dia dikardusan kurang dia tidak boleh kamar kurang dia kumun jelema teh gablek kakenya nu teu inget ka jelema anu boga dosa anu boga jasa mah eta mah teu boleh kakenya begitu benar teu benar teu ampun iya iya saruna ya di antara luar biasa Kanjeng Rasul teh dihayati katekanan bae bener di mana ya di apa sih sumber di apa di apa teh maksudnya teh katakan kan ngan di situ bapak bade dibaca ngan hanya sarana bunul oh barisan
Mun wae teh mah, ingat dikeun. Sama-sama bahas teh. Lumayan apa ieu teh? Sajuta leuwih gerekeun. Asal bisa, itu bisa ngabaisa Pak boleh tapi. Gitu. Mingka kana naflu itu cek Arabna geus bisa maca manuk kana nafal. Dicingat puguh-puguh lugotan lugut jadi lugut napal. Warwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu akhiru syai'an fi waqti sahuri di waktu sahari. Sahur Siti Aisyah radhiyallahu anha bojo Kangjeng Rasul anu ditikahna ku Kangjeng Rasul teh parawan. Bojo Kangjeng Rasul teh dina tanwirul qulub mah nyebabkeun sadayana teh aya 13. Tapi ngawayuh mah duwi kasarapan. Tapi jumlahna kang bojo Kangjeng Rasul sareng nu teu diwayuh teh aya 13. Gitu ayat 13 di antara 13 parawana mah ditikah ku Kangjeng Rasul teh eta teh ngan hiji Siti Aisyah ayeuna marana we di mana bae gitu aya jelema nu nyebutkeun nikah sunah Rasul mah kaparawan jeung lain karana sebab mimiti ka Siti Khadijah mah eta teh cenah karana har memang nik bojo Kangjeng Rasul nurana teh mung Siti Khadijah unggul seueur salian Siti Aisyah mah anak ini terana dari diparebutkeun jeung parawan padahal bedana mah ku tingkah hiji mah parawan mah rada seuseut rada liar ari lana mah pasti tumpakan goyang burusuh tapi aya para hadirin jangan ngomong kieu ajengan abdi mah gaduh bojo teh omong karana tapi digawean teh seuseut pas gawean parawan jadi aku naon mana horeng teh sepre kanggo busur eta ku gagabah atuh rusuh jeung segure jelema dewe nggak belum pikiran, oi batu mah sholatnya papelang, mesti mah sholat panganten. Yang jangan disebut sok lagi ke bawah. Bubuk. Desadarnya. Aduh, ampun. Sahur Siti Aisyah dina hiji waktu sahur kaula teh kupat kaput ngaputan. Gitu. Ngaputan baru kanan teh kumaha pasa kototil ibroh mini wan topaal misbahu baru teh dina waktu sahur nuju ngaputan eta jarum murang sahur Siti Aisyah pas jarum murang lampu parem deui aya kuka tumpang kakini eta temennya itu ka tumpang kakini teh lah pilihan eta firma berat dipilihan ku salaki ribut nalangsel di loba alat-alat besi anu dibawa candi tuna anu jadi katumpak kiri ya kan berarti berat langselna dibilih-milih katungan salaki candilah kunaon kapasnya itu berat-berat teuing langsel candi tuna mangkani bangsa alinis bangsa naon di dinya oh iya bina-bina itu di apa yang baru deui cengeng bisik hayang seuri eta gitu nya kan keur mah jarum murah lampu parem mun ayeuna mah aliran kan mati lampu disebutna teh tah saurna kumaha pada hola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa'ado al-baita min diari wajhihi pawajadatil ibroh pa'ado al-baitu balinnya nuju kitu Kanjeng Rasul lebet ka eta ruangan. Baru pas Kanjeng Rasul lebet ka eta ruangan, nyata eta ruangan teh jadi caang, ngebrai. Tapi ka jarum oge kapengat deui ku Siti Aisyah. Eta teh di mana joalna bisa cangkeh tina pamun teu Kanjeng Rasul.
hebat tuh. Hebat pamun teu kangge Rasul dugi ka biasanya anan dina waktu poe kumaha beungeut urang mun asupan poe amah hideung tambah poe eta kangge Rasul mah kitu dulur sadaya jadi caan eta teh hebat nya Kang Siti Aisyah tumaros ma'ad wa wajhaka ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah naon anu biasanya angkeun kana pamun teu salira Rasul ngawalna sanes kitu kumaha saur Kanjeng Rasul ta Aisyah al wailu liman lam yaroni yaumal kiamah ari kacilakaan anu pohara eta teh buat jelema nu teu bisa ningali kana pamun teu kaula dina poe kiamat jadi jelema cilaka pohara lamun dina poe kiamat teu tiasa ningali pamun teu Rasul muga-muga urang sadayana masih biasa amin. Hayang teh ningali pamun teu Rasul. Ya bawa nya setengah hati ngabang. Hayang kudu hayang engke mah bakal dibere hayang di poe kiamat ningali pamun teu Rasul. Bakal dibere hayang. Leuwih ti hayang ningali ka beungeut ka bogoh euy. Percaya panah aduh. Ya urang tongkol. Enggak ingat kana mah buka. Itu kalau buka capek kan euy nyari awak bekas divaksin lu pak aduh mah nyeri ujian teh lain ngawirian ya nyeri dewek tak sakit banyak bisa jelaskan ngomong mah gitu katanya anu sarang heula ka bumi germung kita dari ngedeseun nyeri pun diserang ka imah apa sapa sarang kita we geus kena divaksin alam hayang mangke paling penting divaksin divaksin ku dewek mah majikan dinaheun bae ya tidak jarumna badan mu dewek meureun eta mah heureun tapi heureun kayak mana kitu dulur kaum muslimin rahimakumullah jadi jalmi anu teu ningali pamun teu Rasul di poe kiamat eta teh termasuk jalmi anu cilaka luar biasa saur Siti Aisyah wa manil ladzi lam yaraka yaumal kiamah ya Rasulullah saha jalmi nu luar biasa ningali pamun teu sagala di poe kiamat teh kumaha saur Kanjeng Rasul wal hadirin sadaya saurna al bahilu jaman korek mari kalau ya hadir ya dengan korek korek teuing komo jakat korek sia euy namakeun sia pelayan nah sekarang heueuy keur geuring jeung dan anu macam-macam dilawan cabok sekali pakai lupus keuyan kagok teh keur karangsing anu maconan heueuh di ditu mah dipangadegan pada depan usum Agustus saya momonyetan ari nanya momonyetan teh jelema teh pasea nu ka nu hiji anu pasea ka nu hiji jadi momonyetan kaparangan ku nu hiji di waconan keur momonyetan di ditu bukan eta jelema ku monyet keur mameureuh tadi mah aya dendam amot ayeuna waconan coba hadeudang make karung goni digebutan teu aya masalah ku monyet tuh di bawah karisan yang bukan waconan monyet kena eta ngabangus itu teh duiteun lancar mah kieu ngabangus saur Siti Aisyah wa man huwal ba'il ya Rasulullah saha jelema korek nu moal bisa ningali kana pamun teh sira anu bisa ningali poe kiamat saha bukan awakan teh dengan tong gonggoran di disesra aya menyebutkeun heuh serak dan para ngirum sabab nu ngirum mah sok radeun maksud kieu tapi ngomongna salah ngomong maksudna mah di bumi abdi aya Meme Nurjana ku sabab ngirum pokna di bumi abdi aya meme anu geunah gaya meme man kadieu teh tumpak naon amang teh maksudna mah tumpak motor bebek manehna nyebutna
kurang ajar. Iya. Waman huwal bahil cahaya manu kore nu moal bisa ningali kana pamun teh salira di poe kiamat ya Rasulullah. Walan kanjeng Rasul alladzi hidadukirtu indahu lam yusalli alaya nyaeta jelema teh di mana-mana ngadenge ngaran kaula disebut-sebut sakitu kajengnya taurat sholawat siapa nu bisa ningali kana pamun teh kaula. Oh siap. Yang. Tidak bisa begitu ibu. Di mana-mana nguping dengan kanjeng Nabi disebat-sebat. Usaha baik urang kudu diwalar ku bacaan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Yakin gitu. Sampeyan maca sholawat babarnya. Sebab ayat ieu cenah Bapak. Saur Doktor Abdul Ilah bin Husain Al-Arbaj di antawisna eusi Maulid dina wengian dilahirkeun anak Kanjeng Rasul tahun 12 teh di antarana al-iksar minas sholati wassalami alaih nyaeta ngalobakeun maca sholawat dina wengi ieu teh kedah nama Bapak kedah maca sholawat seueur itu kedah begitu balik dia kedah maca sholawat seueur menurut TV ngomong aja boleh gitu maca sholawat sing seueur gitu tadi antawisna bumi ieu teh seueurkeun maca sholawat ibu sholawat naon entong make kudu nanyakeun kos gampang ya sia dibere talaran ku aing tong nanyakeun sholawat naon bae bergerak anu bisa sia jadi jelas enggak yang ngomong jelas tong make nanyakeun sholawat naon ajengan kudu dibacana teh pokona mah ibu bapak sholawat naon anu bisa eta baca rek maca puting ayeuna kakanya layang sholawat anu dibere ke kakak aku macana teh henteu Saya kurang sholawat pinai suara awang nya tapi dipayun ke bapak-bapak itu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sareng salatullah salamullah tawasalna bi bismillah wa bi haji rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salamullah ayatuh gugus surga salatullah salamullah ala yasin kamana jalan ka kota kaitu kapalih wetan kamana jalan ka surga kadieu ka pantolaban ayo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah aya kanelang teh nu kieu lamun datang waktu subuh eta panon begitu nuh jol kahayang nu teu puguh nyebat barang mani nyuluh aya nu kitu gol teh salatullah atuh untuk salatullah eta mah kaituna durah ya dana si dana maling calana di bawahna kaimahna akhirna digebukan ku tatangan pada budeu sia gua tadi nate dituluikeun gua nunggukeun teh mun ngadenge sorakoh kol sarena karah morongkol nyanyigirna semu
kalau garana mun dicobot lagoy itu malah hadirin ibu pun ternyata geri banyak ya iya dulu saya bapak pangapunten sahur Kanjeng Rasul jalmi anu pangseurna maca sholawat nusuk seueur maca sholawat eta teh bakal kenging saparat ku Kanjeng Rasul. Aya dongeng Bapak, aya hikayat Bapak. Ieu. Qala Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu bainama ana pitawafin idro ayatu rajulan layar pa'u kodaman walayadau kodaman illa wa huwa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca Arabna teh Kang bisi pajarkeun abdi nyieun naon karangan jajadian ngumpul ieu aya Arabna dina naon dina kitab Kifayatul Atqiyah mana tingali pemirsa ini rada ini sekolah merada ampun apapun memang itu dibikukan sama gue nah lain betihan nah ini tadi teh hati nyali pakai kaca ide mawa senal para jika imah kali sholat ayo merada lumayan aya harapan wah ini ya pang kemarin dialog ku ayo ku ampun bersare-sare digebukeun ampun teh kana beuteungna langsung nawaran dahnya geus boga rumus cenah kumaha boga rumus teh lamun awewe amek-amekan geus tong salah nyebut lalakina keur bukan duit itu nya boga rumus kitu sabab karasa kuwi itu mun teu boga duit itu justis katana kitu ya osong kitu deui meuleum jatong dina leuit baju beureum dipoekeun bilir monyong teh boga duit kitu eta mah kartina teh hitung-hitung cek mang utuy teh amlak jengkol di asana ngajenol dina catana sakitu cek mang utuy surutuy eta kudu kabu Sahur Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu dina hiji waktu kaula keur tawaf di mana di Baitullah nguring-nguringan Baitullah 7 kuihan eta teh tawaf sok aya jelema akang mah kenging 40 naon 40 kuihan ada 40 kuihan tawafna sabaraha kali eta dulu tawaf mah lain 40 kuihan paling ge beres 7 nah mimitian deui tawaf 7 deui 27 kuihan 3 kali niatan lamun sunat mah teu di bawah ibadah haji jeung ibadah umroh tah eta teh berarti 3 kali tawaf jadi 3 kali 7 20 hiji kuihan yeuh idro ayatu rajulan layar pa'u kodaman walayadau kodaman illa wa huwa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam takaula keur tawaf teh ningali aya lalaki tiap-tiap ngalengkah eta manehna maca sholawat ka Kanjeng Nabi teu maca deui naon-naon teu maca deui bacaan anu sejen keur tawaf teh ka lalaki teh kajengan maca sholawat terus panali perhatian deui dari batul mangni teh bacaan ada rupa-rupa pemwaya Madinah manasik ke haji ini kuihan ka hiji bacaan anu kieu kuihan ka dua kieu ka tilu kieu ari ieu ngan sholawat teh bangun cenah ieu aya fungsi kejadian aya pengalaman ieu aya ditanyakeun yang sari teh ditaroskeun we urang ku bari sunah kana pangkarap geus ikuti begitu lupa eta cenah tadi oge kedah 2 jam ngaos alhamdulillah ada waktosna ditampi tapi anu didamelan mah kumaha uing ieu cai teh kurang-kurang ya aya 3 ya hiji 2 3 can krating deui 4 hatur nuhun nanti juga can deui uing jadi kumaha uing eta
punten Kang abdi bade tumaros Saur Sufyan As-Sauri upami ngakankeun Kang bade tumaros abdi naon sababna naon latar belakangna akan dina waktu stoak anu matak teu maca baca anu sanes ngan sholawat sholawat bae teh naon saur eta pameget upami hoyong terang kieu abdi teh ti bumi mah angkat bade ibadah haji teh duaan sareng pun bapa. Oh gitu. Jadi ti ditu nama duaan mun. Nah atuh ka dieu make sorangan. Nya eta deui heula basa nyong. Hiji ulah sok motong. Ngarireun geus di ditu aya ajengan kawin rek ngadukeun. Untung aing waspada permana tinggal. Itu kayangan jigel warna ya aya ajengan lah wong rek ngadukeun bae di dieu mah duka kumaha cenah eta ajengan ngakora ayeuna teh ajengan naon eta geuna ieu mah ari salat acara nu heueuh asal ka ngaliuk ka katu ngaliuk ka kenca ari assalamualaikumna teu kadenge aya aneh pampahaskeun ajengan man kurang-kurang mah urangnya bakal kitu hayang nyentan eta beda jeung urang eta jelema ari ngaliuk ka katu ka kenca heueuh ari maca assalamualaikum henteu kudu bawa eta jelema hampir kitu eta aya ditanyakeun urang teh naon atuh teh sababna ulang oh cinta budak gitu mah budak gitu nyari nu budak mah atuh pasti dan ngeuleuh lamun asa kat ningali adeg-adeg da beuntak ngan sora assalamualaikum teu kadenge da budak untuk aing teh beunang dihadukeun guru budak tamatak jadi jelema kudu taliti Kang ulah sok gasik napi gancang napi mah cacawan terus bari jauh teh di pikiran heula ari dijawab teh kudu lolong ari abi mah jedagat ari assalamualaikum ka kadenge itu ieu tapi ngaliuk ka kadenge da abi mah teu nembok Tulikan juga, tulikan belajar dosan juga, sorry. Abdi teh itu mah duaan sareng guru bapa. Namun tekuhan nasib jalmi sahantran. Pas abdi nuju, pas abdi dongkap ka tengah perjalanan sateacan dugi ka dieu pun rama teh udur. Itu kayana repot pisan. Pinahun ya pinahun genahun ampun capek aing euy jeung balik perharahan tadi teh katingali make disna ya harapan aduh ampun naon tuh naon oh cek akan eta bieu lek sora saha teh sadon ngalih sora bima mah kakang kusidar madi aing jaluk maaf kasih akara diterima bima iya tuh sudah ngayan cenah minggu sehari ketulis aing apa minggu ngako aing kita gelo-gelo kan kerja aja kurang tuluy gendenya sedap deui abdi teh ditu baduaan sareng pun bapa ngan di tengah perjalanan di hiji tempat pun bapa teh kudu repot pisan akhirna dugi ka ngantunkeun kitu eta teh lalakonna inna
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Jangan begitu pulang. Namun ayat kadang tenang anu aneh itu kayangan saatosna pun bapak pupus dipunut kunu rayu dipentak kunu kawasa rohna keluar tina jasadna pun bapak teh pika sedihkeun rupina pamunteuna jadi hideung kitu bae. Ulah lama abdi teh tos pupus teh pamunteuna jadi hideung. Padahal tadi nama teu hideung. Tapi ayeuna jadi hideung. Gusti nastekar saya witi mapai baya kenalan. Gegeroan terus. Bartulu kan meresep ikan itu deh. Sama Bartulu Alsan. Kos tukang dagang, abah macam dagangnya mau disi cara joge dan cara rek dagang. Oh, oke abah mau disiksa anu mau disiksa ada abah mah kaitu rek dagang untuk ngan oke abah teh bakal diasupkeun kana jero drum, kana drum teh diburu ku neraka. Abah teh gogoakan ceuk malaikat dalin meuleuh maneh meuleuh drum. Sia ngabangus hareupeun aing gagabah belajar. Aya deui barudak diajar puasa sunat eta ngabangus kolot tubuh ka aing ngadon kieu mata barudak ari bulan puasa awal sok barukah jadi tanggal kodo aing nu kesel budak teh cek urang teh leuheung budak mah di kodoan abah mah buka ke di kodoan aku teh gede sia teh ngalakan rek aing saw marukan aing teh ada nu 10 teh kungsi di eta nu kamar kungsi latihan kan nu laku ayeuna mah jurus datang awe awe itu jangan deh nyai lumayan aja nih jeung kacepet pantau mun cici dah tahu apa mikiran gitu dah cici kolot ge lieur mikiran gitu lieur kolot mikiran gitu tanggurak kadaikeun molor campek dulu kaum muslim rahmatullah sundan bagus pamanteuna lama abdi teh janten robah hideung. Nah atas kitu kumaha abdi bari nyengceurikan pun bapak teh akhirna dugi karek sarena ngan sameme sare rama abdi teh dituruban heula ku sinyangna pamunteuna abdi ngarasa sedih ayeuna dugi karekna sare kitu kayana mungkin waktu sare abdi teh nyingkret aya hiji pameget sauna anggeta pameget teh satungtung kaulah saumur hirup kaulah can pernah ningali pameget anu kasetna saperti apa can pernah ningali baju anu rapihna cara eta can pernah ngambil sesengitan nu seungitna cara pameget eta manehna ngawengkah demi langkah beuki deukeut akhirna ngadeukeutan ka bapak kuring ka bapak abdi ta atos dugi teh teras weh dibukakeun sinyang nu nuruban kana mastakana kana pamunteuna rama abdi teh tos kitu ku anjeunna diusap baru kana teh jadi malah mai bodas harita keneh kitu tadina impian teh nya anjeunna rek ngaleos ku kaula teh dicekel heula acukna ari sarira teh saha baru jawaban eta jami anu nyaketan teh karamana nu sabeungeut kamana jadi biasa deui ana Muhammad ibnu Abdillah sahibul Quran bisi teh apal kaula teh Muhammad putra pameget Abdullah nu turunan Al-Quran ku Allah subhanahu wa ta'ala ieu mana horeng eta teh kanjeng Nabi
Bapa maneh teh sabenerna hiupna teh musyrik terang. Walakin yuksiru sholat alaya ngan kacek sok loba maca sholawat ka kaula. Di mana-mana manehna boga pangabutuh sok tawasul ka kaula. Tawasul teh Bapak beda jeung sirik. Ari sirik mah pala hadirin langsung menta, mun jarak ka kubur menta kanggo sembahyang. Abi teh loba hayang gedong sidrong. Hayang pernah boga gedong. Jawab deh di anak. Aing mah komo ku cacing di anak goblok. Goblok kamera bangunan kasih ya aing teh boga goblok. Ngan teu kadenge itu. Tah eta mah musyrik mah kitu mah. Ari tawasul mah nyuhunkeun ka Allah. Ngan dina waktu nyuhunkeun nyebabkeun nabina jenengan jalmi anu diagungkeun nu dimuliakeun nu dipikasih ku Allah. Gitu seperti pikiran ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana ya wasi'an wa bilana mamado ya wasi'al karomi nyuhunkeun dihasilkeun maksud ka Allah bari nyebat-nyebat jenengan Kanjeng Nabi ya Rabbi bil Mustafa mun Gusti Pangeran kalawan sabab Kanjeng Nabi nu dipilih ku salira eta tawasul kan eta teh taya jami teh sok sering maca shalawat dina aya pangaputuh sok tawasul nyuhunkeun ka Allah bari nyebat-nyebatkeun ngan kaula mangka kaula nulungan ka Bapa anjeun nyapaatan ka Bapa anjeun korek capek udang ka kami mah keur ngimpi eta geuning mimpi geuning terus ngimpi jima ngeunjangnya aneh ai keur ngompak molot ari pas bucak nyaring itu karena saku dewek ka baheula lamun ngimpi teh culak cilok piwatireun ukur ngempri molot ai pas bucak nyaring kikituan tah dulu kaum muslimin kumaha ari koreja teh nyari ditingali pamun teh ramanana teh biasa deui jadi bodas teu hideung eta teh nyontoan sapana Kanjeng Rasul bujeng-bujeng kajamin tos pupus nu terhirup teh di dunia ku aya sering maca salat sering ka Kanjeng Rasul kenging sapana di dunia keneh ti Kanjeng Rasul kitu kan lumawi dina hasil maulid ieu urang bengi ieu kaping 12 tepat kedah ngeureurkeun maoskeun shalawat supaya urang kenging mudah-mudahan lah kitu kenging sapaat ti anjeun amin. Sakitu dan kata gitu dah kurang kumaha babengnya ngan mudah-mudahan urang sadayana sabubarna kena ieu pangosan sing paparingan taufik saran hidayah hartosna hidayah mah petunjuk hartosna taufik diberi kemauan diberi kahayang oge dipasihan kamampuhan amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa sallim wa barik wa sallim rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna wa atina wa qina wa aqina wa syukrika inna wa ala kulli shay'in wa ala iman wa islam kami jami'an tawaffana wa anta radina Allahumma salli bika wa ma'asi abadan warhamna anna takalafa malayamin wa tukna husnan nadhuru fi mulukika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.